Gusti agisni ya mugisu ya gausa ya gausa ya gausa Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'ti wa manil ladzi istaghfaraka falam taghfirhu ya gausa ya gausa ya gausa Gusti ya Allah ya mugisu wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfirlana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina. Doa teh KKBH dihaqil Qur'anil Azim war Rasulil Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Henteu jang sorangan hampura Gusti abdi, bapak abdi, emak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi, kawauh abdi sadayana Gusti. Pangcageurkeun abdi, pangcageurkeun emak abdi, bapak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi sadayana, kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina. Malah kadang-kadang kasorangan menteu. Kasorangan menteu. Nu mantap doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah. Urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara. Coba ge. Urang ka Gusti Allah, urang jadi ustad, jadi kiai, loba nu ngahina, loba nu henteu kudu dilawan ku sungut. Ya Allah. Abdi munajat ka Gusti nyanggakeun sadaya-dayana. Nyanggakeun ieu mah ka Gusti ngan abdi mah henteu kudu itu dihinakeun hiji bae supaya sadarnya na jadi titahna ge dakwah nyadarkeun jelema lain kudu musluk Gusti ieu mah nya supaya sadar be nu tadina judi supaya ulah judi tadi mabok supaya ulah mabok nu mantap daratang henteu didoakeun kieu tek modal gitu tek nusruk gitu atuh lain kiai ku nafsu tah mah dititah dakwah ge ngapa bener jelema kemudian aya nu teu bener jelema teh ku ari ngalawan ka kiai benerkeun ku cara munajat ka Gusti Allah nu matak doana para wali mah tengah penting lain jang sorangan lain cara Haji Pudolia goni ya goni agnini jang sorangan bae aja tetangga mah miskin ge blon teh coba tah eta miskin jang sorangan bae atuh lain kitu ye muslimin muslimat Gusti agisni ya mugisu ya gausa ya gausa ya gausa Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi ista'ana falam tu'inhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'ti wa manil ladzi istaghfaraka falam taghfirhu ya gausa ya gausa ya gausa Gusti ya Allah ya mugisu wahdini hidayatan min indika waqdi hawaijana wasfi mardona waqdi duyunana waghfirlana wali abaina wali ajdadina wali ummahatina wali auladina wali jironina. Doa teh KKBH dihaqil Qur'anil Azim war Rasulil Karim birahmatika ya arhamar rahimin. Henteu jang sorangan hampura Gusti abdi, bapak abdi, emak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi, kawauh abdi sadayana Gusti. Pangcageurkeun abdi, pangcageurkeun emak abdi, bapak abdi, dulur abdi, anak abdi, tatangga-tatangga abdi sadayana, kawauh abdi muslimin jeung muslimat kabeh jadina. Malah kadang-kadang kasorangan menteu. Kasorangan menteu. Nu mantap doa nu paling sangat diijabah doa ieu lantaran antara dua Allah. Urang mah teu memperhatikeun tapi barang diperhatikeun ku ahli nama pohara. Coba ge. Qalu lan nu'mina hatta nutamis lama utiya Rasulullah. Kabelah dieuna Allahu a'lamu
haitsu yaj'alu risalatahu tadi ba'utiya Rasulullah kabladiana Allahu a'lamu makan bahasa alamu di dinya teh ceuk ahlina umamun dijabarkeun teh ngahareupan haitsu teu sah nu sabener nama komo dijadikeun maf'ul mah kapan haitsu madzarab mun kurang di mana zarab teh kapan di mana maude teh lamun dikatus ya Allah keun mah bakalna urang pagedrug mentak Allahu a'lamu haitsu rizjalu risalah haitsu nu deuk diroba apa alamuna mun digedrug-gedrugkeun teh bahasa-bahasa teh hese cara aya a'lamu ngahareupan haitsu sebab haitsu madzarab panjang geus sama ka ditu mah nu ngaji ge puyeng komo teu ngaji tapi istimewa nah nu mentak ieu aya doa nu pohara jasangan ieu doa insyaallah engke di fotokopina moal kuari ieu istimewa ieu mah kudu ditalar ya mah Allahumma manil ladzi da'aka falam tujibhu wa manil ladzi istajaraka falam tujirhu wa manil ladzi sa'alaka falam tu'tihi wa manil ladzi ista'ana bika falam tu'inhu wa manil ladzi tawakkal 'alaika falam takfihi ya gausa bika agisni ya mugisu terus lamun urang boga kariweuh kabutuh bake doa ieu wah ujianna langsung jelema hayang kawin misalna ngadoa geus isuk-isuk datang aya bae di hareup urang pentingna ngadoa ieu urang hayang kawin aya di hareup di peuning ceuk urang aya ieu we ditanya teh orang edan juga teh bener ijabah masyaallah tah eta kos kitu tah doa teh pohara ka Allah menta lain jang sorangan menta tulungna diri tapi jang batur gitulah para wali Allah nu mantak nu mabok datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi pangbenerkeun kumaha carana abdi tobat anu zina datang ka kiai anu ikhlas mah coba abdi ieu zina kudu kumaha sebab nyanana tilok nyumpahan ngeut bener doana ge ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi nyana bendu ka abdi teh eta teh lain dirina nu bendu teh nafsuna hanya ngakeun sadaya-daya Gusti jan nafsuna nu bendu ka abdi teh ai hati nama jah henteu asli nurani nama moal henteu si itu teh ngomongkeun ka abdi itu teh pan kiai tapi ngomongkeun lain ka kiaianana tapi nafsu ka kiaianana lantaran nyana teh meureun aya panyakitan Gusti nyangakeun ka Gusti henteu bendu lamun dibenduan deui atuh irak-irak mah teh atuh si ibom teu sadar nyagakeun ka Gusti satu saat tungguan coba ge mun teu sadar sanu nyadarkeun Gusti Allah aju urang nangaku na urang ulah asal ngaku ka hijab deui asa tuh doa aing doa aing teh mun puasana ge aing mah turun hijab deui bae ulah aku kabeh nang Allah weunang urang harokat wa sakanat kabeh menang Allah gua bege eueuh nu menang urang asal urang ngaku menang urang cilaka urang mah sakadar tugaskeun titipan ilmu titipan tanaga titipan omong sampaikeun anu bakal mere hidayah mah lain kiai lain wali lain nabi Allah iyalah anu can parati asanang urang we kabeh ge hijab beuki kandal ilmu beuki loba hijab beuki kandal mun lain ilmu ma'rifatullah wa rasuluh geus kitu bae kajen kukumah ge kan mantap make mata hate teu kabita neuleuh bangunan anu sebab mun make neuleuh nu ieu panas sarua mondokna jeung aing tapi nyana geus boga pondok 2 tingkat majlis bagus aing henteu je ulah sambatkan ya je sarua ngadahar sangu geus pokona mah main takong heula aing jajan kukuman nah eta make ieu mah teu cilaka aing mah pokona mah aing mah ceramah heula moal ka ngurusan santri kayak ngeun pondok geus boga pondok boga majlis kakarak aing mah ngaji istiqomah salah lain gitu nek nanaonan persaingan di lokasi neuleuh ulah make nu ieu tapi make karak rapi acul-anculan batur iya tuh tenang bae nu ancul-anculan can puguh deukeut jeung Allah urang mah nu isuk-isuk ka masjid Allah salat duha batur teu kaburu salat duha urang Allah ditanya ngaji salat naon nah salat naon bae atuh pokona lain kitu
haji nu puguh atuh teu ieu mah nyeri hate bae batur ka mana aing teu mending aing mah salat bae tah salat teu beres apa haji pelampiasan aya ge baheula di Irak Kristen jeung yoga Buddha neuleukeun Abu Nawas bae sial cenah ieu Abu Nawas hiji nya nama bangun tenang bae kadua kapapanggil bae ku raja hajunya nama didengi ku raja urang mah ieu sebagai tokoh agama Katolik Kristen di samping eta di ente Buddha segala agama nu sejen ieu urang mah biasa-biasa bae aya Abu Nawas kos kitu kapake jasa ku pamarentah ku raja ya urang tipu bae mah sepakatnya na nipu Abu Nawas ayo tipu urang ajak leuleumpangannya na lah coba sedangkan Abu Nawas mah kadeleuna teh puasa nya nama dahar unggal kadeule di warung kopi ngopi unggal kadeule restoran di warteg dahar sedangkan pan ieu mah Kristen mah ya ahli tapa nya nama Yahudi ahli tapa Kristen ahli tapa daharna ge paling sacomot dua comot ulah dikira Kristen teh eta teh bangsa itu paus teh oh ahli tapa teu menang sambarangan dahar jeung nginumna ge kardinal teh ahli tapa aja nama puasa lagi geus lain 12 jam bila perlu 24 jam mun jam da aya 2 genep 20 genep jam ahli apa ti ditu lagi mongkos gitu dongeng marupil kurhi teh pendatang ka pastur begitu datang ka pastur aya naon marup lain kula maneuleuh kamulyaan ente hebat amat ieu apakah boga pagawean naon eueuh deui cak pastur teh lain urusan naon urusan dahar doang kayak gitu kula mah sapoe sapetingan 3 huap doang geus disadiakeun 3 huap leuwih 3 huap anti kula mah nu mantep jelema ka kaula mah muru bae sebab kulana tapa tuh dongeng marupil kurhi kos kitu nu mantep ki marupil kurhi teh di antara guru tasawufna teh adalah pastur lain guguru ka pasturanana tapi guguru ka tapaanana oh berarti di dieu aya kamulyaan padahal mah nya nama teu diridoan ku Gusti tapi mulia nah ieu mah Abu Nawas urang tipu jelema beuki dahar mah cak pastur gampang ditipuna oke Buddha ahli tapa Hindu ahli tapa yoga teata kemudian atuh aya nama Kristen ahli tapa tinggal Abu Nawas teh beuki dahar datang ke Abu Nawas Waalaikumsalam naon ieu urang ayeuna mah ningkatkeun dakwah masing-masing agama kemudian kuari urang menelusuri kumaha kelemahan-kelemahanna urang musyawarah dan musyawarahna kuari urang di tempat pagunungan urang nyebrang ti lembur ieu ka lembur ieu ge urang di ditu musyawarah kumaha bagusna kumaha tah Abu Nawas setuju teh ya tuh oke bae oke satungtung aya mangpaatna ceuk Abu Nawas teh kula mah siap bae iraha berangkat Abu Nawas ya tuh deuk kuari ge masalah cek isuk lah ayo isuk lamun isuk cek Abu Nawas kayak orang kapanggih di pengkolan bae di warung kopi di dinya nya geus mulai Abu Nawas mah saya di warung kopi kene kopi bari nungguan bener daratang isuk-isuk geus butik teh beteng geus gendut Abu Nawas mah ngopi segala macam oh ngarewas gampang ditipuna lelah kaja nu ya berangkat lempang datang ka zohor masing-masing anu zohor anu tente kumaha agamana we datang ka asar Abu Nawas lapar ieu urang lalakon can datang ke tempat nu dituju tapi urang geus lapar oh kami mah keur paruasa oh puasa ieu puasa nu ieu urang puasa di opatan agama-agama nu sejen teh tiluan nyana jeung Abu Nawas opat kula mah teu puasa cek Abu Nawas di dahar teu meunang urang kudu seragam sebab ieu dalam rangka perjalanan jadi lamun urang dahar hiji dahar kabeh lamun urang teu dahar kabeh cek Abu Nawas oke geus sekian teh oke bae tapi geus rada kicep-kicep bareng cek aing teu kuat teu kuat
benar teh kuat ya kita tanggal jam 4:30 teh Noel deh kieu dahar nama tetep engke tas maghrib ngan persiapan kuari jadi kula indit heula endek menta ka masyarakat ala kadar jang meuli dahar oke teh weh eta mah oke cenah tuh gitu bagus teh solusi terbaik teman cenah ya geus gerti heula bae Abu nawas ka masyarakat dalam rangka perjalanan bahwa ieu teh henteu mawa ongkos minta jeung meuli sangu akhirnya dibere ke masyarakat meuli lah 4 bungkus diudag ku Abu nawas aya datanglah ka jam 6 begitu datang ke jam 6 disangkakan buka ternyata puasa itu macan wayah buka lu kecen Abu nawas ieu mau bukana kami mah jam 1 hah jam 1 ente sarua jam 1 kabeh jam 1 kabeh atuh ieu mah dahar bae cek nya jam menurut Islam maka menurut Islam mah magrib teh dahar ya ieu mah nang minta kula di masyarakat meuli kadaharan nang sangu nang meuli kula atuh ieu mah kula mah deuk datang ka geus datang ka waktu da deuk dahar teh lah teu bisa kunawas urang seragam dahar hiji dahar kabeh teu dahar hiji teu dahar kabeh cek Abu Nawas kieu nya emang tadi gede ditipu ya Abu Nawas maksudnya supaya lelah sebab nyana teh kapake jasa ku raja ieu mah maksudnya mah dibunuh pelan-pelan gitu ya satu masalah cek Abu Nawas kieu ngan kieu cek Kristen teh ye urang sarare bae makanan simpen di dinya di mana-mana engke hudang saha nu ngimpina bagus makanan nu rada bagus jeung nu rada loba jang nu ngimpi bagus nu ngimpina kurang bagus makananna setik nu teu ngimpi ulah dibere makanan cak Abu Nawas aing mah moal ngimpi sebab moal bisa hees mah lapar aing moal bisa ngimpi cak we aya bae cak Abu Nawas ya aing wah ya tapi tetap Abu Nawas mah dilokelehan siap teh Abu Nawas siap siap dan aing disungut mah terus sapira ngimpi padahal di hatinya mah deuk ngimpi kumaha ya boleh saya ngajakin teh jam 10 reup hare SKB jam 12 udah Abu Nawas geus diuk bae encan dahar can hees kana can hees kuari pepetang ngimpi cek Kristen Masya Allah istimewa Tuhan Allah memberikan mimpi kepada saya waduh seakan-akan nembus kaula aya di alam mana kapanggih jeung pembawa agama Kristen ngobrol lah jeung ngamimitian aya agama Kristen sehingga kebahagiaan luar biasa lain di alam nu ieu tapi di luar alam nu ieu hidup kabeh seorang budak wih kuring di bawah hiber seakan-akan aya di nirwana eta manggeus kemegahan anu luar biasa lampu tapi caang padon poe tapi caang tinyaho di mana eta mah daerah jeung tempat sakitu indahna kabeh gede pohara luar biasa geus urang kula mah diajak nyaba ku malaikat hiber dibawa ka singgasana wah coba singgasana istimewa dihandap ka luhur teh kudu make taraje jeung lip diangkat sorangan kalau ka handapna kitu keneh sakumaha lip bae tapi eueuh nanaonna hayang ka luhur langsung ka luhur hayang ka handap langsung ka handap masyaallah bener tah nu terbaik coba ye tah eta nu terbaik mimpi eta ieu makanan bikin ka nu terbaik nu kadua bikin nu katilu Abu Nawas ngimpin teh Abu Nawas teh kieu kula mah ye aing ngimpi mah teu teu beunang ngadahar berarti teu ngimpi mah lah lain kitu cakna
terkenal di dunia di mimiti zaman Kangjeng Nabi Adam sampai akhir zaman nu paling istimewa puasa Kangjeng Nabi Daud. Cek Abu Nawas mual ayat tanding Kangjeng Nabi Daud. Ya nama puasa langsung bayar per hari siap. Kabelah dia satu hari puasa satu hari buka satu hari puasa. Ya nama geus moal ayat 2 dah. Bener kan? Benar Nabi Daud mah istimewa. Kula mah teu ngimpi ngan kapanggih jeung Kangjeng Nabi Daud. Wah hebat awat siapa? Tadi nama dek sare ngan jol Kangjeng Nabi Daud. Teu bisa sare kula lantaran menghormatinya na. Kulantaran pelukan kula ente kabeh kerek kukula didengekeunana. Lantaran dek diudangkeun beusi keur ngimpi indah teu diudangkeun ku kula. Kula pelukan jeung Kangjeng Nabi ngobrol nu rek disuguhkeun aya ge kadaharan eta. Maka kukula disuguhkan tamu. Kulantaran nyana ngajakan ka kula maka kukula ge didahar karena kula disuguhan ku nyana di sarua. Akhirnya nyana badahar saya tiga terali puasa dibikin kukula kabeh ya bea kabeh. Atuh palalowo kabeh akan ku sing ngimpi cek nyana. Aing ditipu ku sia bubar urusanana. Moal bisa Abu Nawas. Dibunuh untung nama nyala nu pararai atuh. Ya kadaharan eueuh duit eueuh hayo ku sia geus bea kabeh aing mah henteu salah sebab disuguhan ku Kangjeng Nabi Daud aing. Aduh. Cak Kristen teu bisa dilalaga Abu Nawas. Ieu asup dia. Sayusibul ladzina ajramu sagharun indallahi wa adzabun syadid bima kanu yamkurun. Bakal kena ka jelema-jelema anu nararipu kahinaan di Allah jeung siksa anu pohara ku sebab tipuan-tipuan nyana. Tah tipuan-tipuan nyana hina balik deui ka nyana hakan ku sia cek Abu Nawas. Balik ka aing lah. Wal bisa kabeh ngobrol urang kaduhung punya nanya tungtung nama urang menu kalaparan. Teu salah bantah mah teh. Hebat jasa ke Abu Nawas eta kapanggih bae deui ku Abu Nawas. Segala Kangjeng Nabi Daud datang. Masya Allah. Tak gitulah. Ieu ge sarua sayusibul ladzina ajramu bakal kena kajelema anu bangkawara kajelema anu jahat ucapanana sangat menghina ka Kangjeng Nabi sagharun kahinaan indallah ti Allah wa adzabun syadid siksa anu pohara bima kanu yamkurun ku sebab tipu daya maranehanana yakni ahli Mekah. Bukti nyata malodar ketika perang Badar. Dan selanjutnya tersikta terjadi kehinaan Kangjeng Nabi makin hari makin naik makin luhur terus keluhuran Kangjeng Nabi mual ayat tungtungna sehingga geus kiamat dia tetap nu panggeulana hudang adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan manehanana neangan malaikat Jibril aya kemudian neangan aina ummati nikmat jasa urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simkuring poe Salasa isuk insyaallah rek nyaba ka Kangjeng Nabi rek ngaraksanakeun ibadah haji ke Mekah. Di dia berangkat jam 11 insyaallah poe Rabuna naik kapal menuju Mekah gelombang 2 awal kemudian kloter 2 hiji kemudian ke terakhir ke Madinah selama 40 hari. Besi aya kasalahan jeung kasogolan boh ucap boh tingkah boh pagawean hampura kitu keneh kaula manggeus hampura kakabehan. Jadi urang libur selama 6 minggu balik kula insyaallah tanggal 5. Jadi berarti Muharram hiji. Jadi genep minggu nu biasana di bulan haji 2 minggu kurang libur atau asa minggu kumaha minggu na bae. Nah ieu mah genep minggu liburna alhamdulillahirabbil libur deui bae. Ya
dibeli, pisana geus dibeli, atuh bekelna geus disiapkeun, geus teu kudu ngabekelan deui. Nah ieu mah kitu tinggal bekal doa. Eueuh deui ngan sakadar bekal doa lantaran as-safar qit'atun minal azab. Keberangkatan mah bagian daripada templikan daripada siksa. Yamna'u naumahu wa uklahu wa surbahu. Keur lempang mah kajaga tina sare, kajaga tina dahar, kajaga tina nginung. Ngaranna ge leuleumpangan, aya duit eueuh jang nu dibelina, aya barang eueuh duitna. Kitulah qit'atun minal azab. Nu mantak mudah-mudahan kula jeung sarombongan pamajikan milu, anak hiji milu, kemudian atuh nu biasa ngaji di dieu ge Pak Haji kitu Supendi milu, Haji Mujiono milu, Haji Firdaus milu, loba ahli-ahli majlis di dieu marilu termasuk Mang Sali pamajikanana kabeh jeung pamajikanana jeung sarombongan 2 beuseun ke poe Salasa insyaallah berangkat ka tanah suci. Jadi di dieu nu biasa aya haul ibu tanggal 18 bulan haji insyaallah geus dimusyawarahkeun malam Rabu tanggal 18 haji. Nu biasana pula mun ka Mekah haolan ke di ditu di Mekah ba'da wukuf tanggal malam 18 tah jadi ngajina urang dugi ka dieu lah sementara menjelang kaula berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji. Itu insyaallah Salasa balik ke tanggal 5. Mudah-mudahan ulah aya halangan naon, dilancarkeun sagala rupa ku Gusti Allah, disehatkeun ku Gusti Allah, dibere jara rajab kabehan, dibere kiat ibadahna, dibere ku Gusti Allah hajina haji anu mabrur nu ditarima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, bisa nyaba ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nu henteu nyaba ge sarua mudah-mudahan menang syafaat, komo nu nyaba kitu keneh nu teu nyaba sami-sami disyafaatan ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi barakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salaman kabehan dek nu deket sasalaman lu keur henteu na ge masalah sarua bae geus sarua pada urang silih hamba